Ya Kang loba duit seri wae sih. Ada gumiranya beda. Gumira terus-terusan aing mah. Esrok. Celok Kang gumira saeutik. Ari Adi. Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit. Saya kejar saya apaleun. Anu penting urang bersih hate. Anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung tugas kuridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam keur kahirupan urang sararea di alam dunya kesejahteraan banyak. Jadi ibadah kenehnya Kang urang ngalestarikeun alam deh ibadah. Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munggah haji. Eta mah rukuna. Eta teh rukun Islam. Oh kitu nya Kang. Heeh. Ai ibadah dina enggoning urang ngalestarikeun alam Tingali akibat. akibat kumaha? Akibat. Kieu urang ngadongeng kiranya. Cong we ngaresep kana dongeng. Dongeng naon resep teh? Dongengeng. Kieu. Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh. Nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sajana mati. Eusina kudu nganyang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang. Nyoreang gitu. Tuh. Heeh sumuhun. Ulah dibabad atuh heuh sumuhun. Leumeui wae nya ditetep. Heeh sumuhun dawuh. Tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud. Bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet, banjir jadina. Ya anu rugi Bapak tani Tuh. sawahna teu kapelakan alatan banjir. Cita. Hiji kaduana tempo. Dekumaha nasib masyarakat anu aya disalebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul. Tuh. Jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul. Bahayaeun pisan teman-teman. Karunya nya Kang, Karunya. nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung. Anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui, urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangaret. Pengerah kapuji. Urang pelakan lam torogu. Ieu Kang, lam taragung. Tapi Kang eta loba nu pararae lam taragung je. Teuing tah. Naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan. Untuk Kasehatan kai. Heueuh nya Kang, kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul. jauh ke kota main. Jauh ka kota. Keun bae ieu geunah keneh di dieu. Jeung tibatan urang hirup di kota, hirup tukang aniaya ka sasama. Barinya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah ulah tuna eling ka nu Maha Agung ulah petot eling heeh anu Maha Agung teh naon ari maneh nu Maha Agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga aya sahana
nyaeta pangeran pangeran urang teh saha halo kakasihna urang mana teh itu nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina eta teh heeh jadi aloh kakasihna nya Kang nya osok tuang tara datu lapareun akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang osok ngaleueut tara da teu hanaangeun Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem tara da teu tunuhun akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna osok kulem margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi nah kumaha kitu pecakane maneh ayeuna nya ke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh nya bakara gerak karena batu jadi pupus tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saluk bahaya dunya pupus horna dunya teh dicekel ku Allah dicekel sagede kumaha leungeun nya ari Allah Kang beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan kamantena saperkara oge ulah disarwakeun jeung urang nyekelna pangeran teh tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunnan Allah aya leungeunnan Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun Allah kagungan leungeun nya nu kumaha leungeun Allah eta nu dipake ku maneh pakai ngahuap teh anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu hor jadi ieu leungeun teh nu Allah kagungan Allah pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantena hor lain aya tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna lain tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna ku kersa jeung pangawasana oh kitu nya Kang ngarti teu heeh saeutik ayam yang cingpo Kang ieu ari Allah teh sabaraha hiji apaan dina katerangan ditetelakeun Ahad oh nya apaan hiji cenah eueuh dua eueuh tilu ngan sahiji-hijina ngan sahiji-hijina jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha kudu nu iya kudu nu yakin eta kudu anu baris manfaat keur ka urang sararea da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat da manfaat nu matak perlu ibadah oh nya Kang nah cenah naon urang bangsa buta ngaji kitu ih cenah naon kudu malahan mah supaya jelema eraeun piraku cenah meureun ai buta balener ai jelema sarala badia ya Mang I abeh eraeun nya buta cenah naon urang jelema goreng patut ih kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati bersih hati maneh bagja hirup oh nya Kang aya keneh tanyakeun naon Kang naon ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan tong nanaon nahlilan nu paeh hari-harinya teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang
nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang tong ditahlilan tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil hor na jadi liur apa maneh nu sok parasea wae jelema henteu nu laliur Gini. mode maneh heueuh Kang ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan ceuk saurang kudu nu mana nu bener nu bener mah nu teu pasea anu aman anu tentrem hor jadi tong nahlilan nu paeh ulah lamun maneh nu hirup kudu tahlil sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan Ayo. heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh ngadoa kumaha muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna ka saha ngadoa teh ka pangeran eta doa dikasahakeun ka nu paeh dan upaya mau narima doa dan upaya mapan kuma urang Urusan. heuh ka pangeran atuh doa kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha geura sok ngadoa deui muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha ngajawabna entong borok dina iman Islamna dina henteu nage danu aing dicokote ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa Allah. nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun sabab tibalik ieu dunya teh euntungna akhirat euntungna akhirat dunya teh enceungna akhirat nya nu matak kade tibalik kumaha pecakannya ku maneh ngeunteung Gara-gara tah. grafik maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grafik katempona leungeun katuhu jadi kenca heueuh ja Kang tah nu matak ni lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin heueuh nya Ayo. ulah Ya. nulayan. eta soal nu tahlil tadi soal ngadoa kumaha jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah moal ada doa na oge kagunganana doana maneh ge nu ngadoana kagunganana atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang wudu kumaha sia Kang teh lieur apa nu parasea henteu nu lieur samet kitu pangartianana hor ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok Ayo. Tuh. doa maneh kudu ngadoa nya keur maneh keur maneh kumaha ih hayang karasa nya pek ngadoa na balikeun pentingna ngadoa teh balikeun kumaha eta nu paeh teh doakeun silaka Salahkeun gitu. sebakeun lain ngadoa muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol heueuh nya jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet Tuh. coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we sing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki heueuh nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea Tah. gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat ngarti heueuh nya Ini kada kapikir eta Kep. atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh eureuna
agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Tuh. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Mata. Nah jahat jelema leuwih ti sato. Leuwih jelema mah Leuwih ti sato. nya Kumaha margina? pecakan we. Grapek doma maling sampe daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya. Pagerna dikakat. Heueuhnya. Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan. Acan. Tapi jelema mah aya. Nah ieu. Ini contoh kan eta. Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna. Asyik si Akang bisa dakwah Nya. hebat boga lanceuk teh aing doh. Aya kemajuan teh. Aya kemajuan. Kang aya keneh tanyakeun ngeun. Naon? Boga udud teu? Si kasebelan. Sok giro. Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka saneat. Murang pisan. Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh. Ulah katipu. Da kadenge. Kang, Ieu. tuluikeun sok Nya. keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung. Ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener. Di mana-mana eling dinya aya gitu. Hah? Heueuh nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha mah, keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Heuh kitu. Gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona ye nyiruan. Tah. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Uluh. Kana kembang sok nyeusup. Entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena. Masih nagaplah gapleh teh kareta. Pan haram main teh. Main haram sote.